Saya ngawitan ti Mauyum. Ieu gang Balai RW Kapali Kulon nya. Seperti kieu. Nah, ieu gang Balai RW. Terus alhamdulillah ya kumargi tos teu aya ieuna chatna kurang ikhtiar heula chatna saepeun mungkin dilirenkeun heula nya pengecatan RT 18 liren heula sementawis ngantosan bahan panginten. Ieu gang Balai RW Kapali Kulona nya gang Lomang ieu paling dieu sapertos kieu. Alhamdulillah lah sakieu mah nya walatra urang teh setiap gang ka pulas nya sapertos kieu tah. Teh ieu dipayuneunana sapertos kieu. Sapertos kieu nya. Bilih hoyong ucing mangga tah. Kucing. Iya modelnya seperti kieu ya. Lebet ka gang tengah. Gang tengah seperti kieu modelnya tah. Kala. Ieu gang tengah seperti kieu modelnya. Palih Kulon. Ieu nu lebetna ti ai ka dieu ka Abi Cici. Kieu nya. Alasan seueur budak gitu tah nya wios budak mah da tengah halangan ngechat dah gitu. Nah sakieu mah lah gitu Pak Cucu. Punten ya Pak Cucu duh. Bilih kirang jelas dievaluasi ke lokasina RT Palih Kulon. Alhamdulillah ya sakieu ge rojongan gitu tah ya anu ngirung anu ngiring anil kitu tah rojongan ya nya. Alhamdulillah tuh dugi ka masjid lah ya ku margi panjang dugi ka masjid ya, urang uih deui ka dieu. Ieu dipipir Mang Ujen sapertos kieu lokasina kumargi